Nah kiai ya Allah ya Robi ku angin topan mah sat kencengnya na sampai kerja di cekelan ngaji kadua angin beliun tenang keneh we Masya Allah ku duit bupati angin sepoi kiai geus mulai perem padahal mah dibere dengan sabar duit mah si tolol jasa udah ek bae di goblok hanya sebuah pondok pesantren, hanya sebuah majelis taklim, hanya sebuah kendaraan demi Golkar, demi Petilu, demi PDI dan lain sebagainya. Ialah angin sepoi nabrak ka kiai. Ya Allah ya Rabb, pondok rusak itu agrengna santri selesai. Majelis rusak itu agrengna pengajianana tutup. Ilmu rusak itu lobana udah ngadengekeun akibat naon dia akibat angin sepoi wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kuari urang keur aya di alam dunia manusia nu pang bagus-bagusna makhluk Allah eueuh deui dibandingkan jeung kebo jeung sapi atuh manusia pang bagusna lantaran Allah ngajelaskeun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim yakin kaulan nu agung cek Allah ngadamel ka manusia urang kabehan fi ahsani taqwim pang bagus-bagusna makhluk Allah dedeganana luar biasa nu mantak dihebatkeun ku Gusti Allah lantaran manusia mah aya rekenanana tercipta tina dua hiji zahir jeung batin. Jadi kebo mah, jadi sapi mah, jadi hewan-hewan selain manusia setelah kiamat selesai kadituna jadi lebu. Tapi urang mah begitu kiamat aya urusaneun. Baheula haji pendikeun di dunia na dagang karung bener tah henteu dagangna bakal dihitung. Sedengkeun sakanyaho kulang bener dagangna. Oplos. Dioplos dagang teh tah batak ya Allah ya Rabbi kumaha engke dihareupeun Gusti Allah. Nah, dibojong daragang sendal, daragang sepatu. Hasilna alhamdulillah meuli mobil, meuli imah dan lain sebagainya. Bahkan loba nu kawin deui di Bandung, di Cipanas. Emang kula teh nyaho orang bojong nyaho aing kula loba omong iya engke di akhirat nah bakal diitung kumaha sia dagang sendal na dagang sapatu na merek na bener tah henteu nah kuari leungeunah Masya Allah kari nu paling bahaya geus kajen tah nu paling bahaya komo di pamerintahan mah eueuh hiji pamarentah nu teu korupsi tanyakeun ka Bahrudin. Tanyakan coba kanyana hese neangan pemerintahan teu korupsi hese. Urang mah nyahona ku ari teh uang APBD negara di Tangerang teh 6, sekian teh eta nu kanyahoan ku urang emang asupna ka negara Tangerang teh teu nyaho urang sabaraha aslina. Hayu sia ka mana sia? Nah, batak ke bupati pageulana dipanggil. Zaki, maju. Maju nyan. Bahrudin selaku dewan maju. Wah geus teu bisa lempang si Bahrudin. Lurah Sufyan maju. Ayo sia kuari nangeunaheun dihormat-hormat siap dan dihormat mangga bapak dihormat-hormat engke sia di akhirat bener sia salamet sia teu bener sia cilaka sia. Nu paling bahaya kiai nu sok nyokotan keropak masjid. Heueuh ieu bahaya teh mah. Ieu kiai masjid teu ageus-ageus sorenganan eta keropakna dibawaan ka ieu mah goblok. Ai Bahrudin mah kana neraka meujeuhna nya maja korupsi bupati kana neraka meujeuhna tapi Haji Pendi kana neraka Pendi dadah. Mah Haji kok kana neraka sih ulah loba omong sia. Engke kunaon ieu duit masjid dicokotan cilaka sia
ulah tunjuk-tunjuk ke batur. Ada rese. Ya Allah ya Rabb. Urang hirup di alam dunia teh bangun perhitungan. Nah, engke di akhirat nah. Duh. Lamun pamarentah ka neraka wantes pedagang ka neraka bejeuna, tapi lamun kiai ka neraka di dadahan ku muridna. Aduh ya Allah ya Rabb. Ya Allah kula mah sok inget kitu lamun kula ka neraka. Dadah ki uci sial-sial. Tah aing mah besi kos kitu doang. Anu batak kula ngabeja-mejakeun ge besi kula ke ditanya ku Gusti Allah pernah ngabejakeun tentang nu haram nu halal anu sunah nu makruh aing geus mah ngabejakeun alhamdulillah kula kamari ngabejaan pan di pengajian isuk poe Senen yu urang paruasa ulah loba-loba puasa Rajab mah 35 poe bae kabeja mah waduh dibere 35 poe waduh keneh bae. Nggak satu ulah 35, 27 poe beuh. Kiai mandi beuna ge pohara ulah-ulah batur nyana ge. Deui cenah kiai salian teh eta. Tuh. Ieu geus kolot mah sebenarnya mah. Geus ulah mikiran dunia geus kolot mah mikiran kuburan. Kunaon ieu mah geus kolot. HP boga 3. Jangka mana eta nge-SMS na? Ya Allah ya Rabbi, teu inget ka huis tolol. Lain di dieu bae huis teh di hadapan bujal geus huisan masih kene boga HP 3 4 jangka mana Masya Allah karim coba nasehatan awak kurang ku urang awak sia teh geus kolot sia teh moal ka mana parahna pasti ka ditu 2 meter sia teh ka ditu nasehatan awak kurang kuari mah kula geus ulah jaritakeun naon neangan kiai nu teu boga HP hese kiai boga HP na 5 malah manyana jadi bos HP. Masya Allah deka marahana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika Allah nyiptakeun hamba nu ngaran manusia pangmulya-mulyana lantaran horenganan nu ditingali ku Gusti Allah teh 2 tersusun tina 2 kekuatan hiji kekuatan jasad 2 kekuatan ruhani jasad diitibar ku Gusti Allah wajib bagi setiap mukmin ngalaksanakeun perang horenganan teu sakabehna anu pecak teu meunang perang urang ka medan laga mau anu pecak hayang nyaho coba ge nomor kedua nu gering nu menang perang boro-boro perang buku asal sajem kieu diabet geus teu kudu perang nomor katilu nu kempleng teu kudu perang nu kempleng nomor kaopatna anu setruk teu kudu perang nu setruk teu kudu perang nu setruk mah tuh didelegeun bae ku urang ngap-ngapan modar di dinya horeganan nu gagah berarti kan kagagahan teh ya dihormat ku Gusti Allah di naon kitu ditinggalikeun ku Gusti Allah dipandang sebab maju mundurna agama negara bangsa adalah terletak pada kekuatanan mata kula mandala polisi gagah bunga kula mah berarti negara aing teger ningali TNI gagah bunga kula mah aing teu kudu perang geus jana bae geus pokona mah teu kudu perang urang mah geus ningali organisasi gararaga urang mah bunga Masya Allah negara urang luar biasa horenganan kagagahan eta teh encan bisa diitibar sebab kudu make ruhani sakadar ngandelkeun kagagahan awak pasti ngan sakadar jadi centeng-centeng ngandelkeun kagagahan jasad pasti ngan sakadar jadi hadam-hadam kafir sakadar ngandelkeun kagagahan awak moal henteu pasti nyanangan sakadar hirupna jang awakna hungkul nu paling penting adalah ruhanina boro-boro TNI, boro-boro polisi, boro-boro Pancasila,
pemuda Pancasila, pemuda dan lain sebagainya organisasi Ansor, Banser hebat, tapi lamun ruhanina rusak, Banser tinggal Banser, Ansor tinggal Ansor, TNI tinggal TNI. Kula mah kamari ngadenge Gatot begitu menggema resep, sebab bahasana benar-benar menyatukan bangsa jeung negara. Resep tak kula mah kos kitu teh. Wih, ieu pohara ieu boga panglima ieu. Ganti ku panglima ieu. Alhamdulillah. Teu kadenge naon, teu kadenge naon. Ieu mah sakadar urang mah masyarakat handap. Haha. Kula mah inget kamari dongeng, ieu mah dongeng heula. Dongeng ziarah ka Maroko, ziarah ka para aulia Allah. Nu mantakuna ziarah ka Maroko ka negara 1000 wali, 1.000.000 wali. Kunaon? Lantaran wali-wali Allah teh ruhanina luar biasa. Anu geus teu pernah memandang dunia hiji bae Allah. Di Maroko negara 1.000.000 wali ngaranna. Didinya aya imam kitu Abdus Salam bin Masyis guru daripada Abu Hasan Asyadzili. Ya Allah ya Rabbi, nu kurang dibaca Dalailna Sulaiman Al-Jazuli di ditu kuburanana, nu kurang sok dibaca dina kitab Qala Qodiyat di ditu kuburanana, jeung sebagainya pohara nyaba ka ditu ka negara wali-wali Allah nuruhanina istimewa, nyambungkeun diri urang supaya di akhirat ka bawah karasep. Orang Maroko di Turki karasep biasa ningali di Maroko gerelis awewe. Hei di Turki ge pohara jasa irungna marancung matana bulu mata bararentik senyumna ge senyumna pohara jasa barang asup ka negara bojong asup ya ka dieu negara ieu Cibadak. Ya Allah darple dulu bae. Tetapi memang kieu lah Allah nyiptakeun makhluk. Lamun urang sakadar neule jasad atuh jarore, tapi can puguh jasadna nu jarore, irungna nu laletik, ruhanina can puguh jore. Buktina ieu kan darariuk di dieu maca sholawat di dieu, lamun lain ruhanina bagus jamual daek. Gegedena mah meureunna dibabagi berkat bae ge. Geus aya di hareup teh geus beak beureun berkat bae. Nah, terus ka mana ka Turki. Di Turki aya Jalaluddin Rumi anu kurang sok dibaca syiran-syirana di berbagai kitab, terutama di kitab-kitab tasawuf, kitab sufi. Imam Jalaluddin Rumi kula lamun ningali jeung macaan dongeng-dongeng tina ucapan Imam Jalaluddin Rumi sok hayang seuri sakapeung mah sok ngegelitik sorangan, hebat amat pemikiran. Di antarana aya kalong, eta kalong nyana cicing di luhur tangkal kayu, ngagantung beta kalong teh cek angin topan, angin beliun, angin sepoi-sepoi ngobrol jana. Hei, angin topan, wani henteu sia tuh kalong nu keur ngagantung coba ku sia tiup kendaragan. Cek angin topan bagian aing kos ieu. Kecil kos ieu. Ayo, paing disaksian. Eta angin topan liup sakuat-kuatna ka kalong teh nu keur ngagantung. Sat makin kenceng tiupanana, nyana makin kenceng murantengna. Tiup teh sat, nyana makin kenceng teh. Tilu kali niup, nyana teu daek raga. Balik deui si angin topan. Waduh, teu kuat aing. Buana hebat asa ngagantungna. Coba bagian sia angin beliun. Kecil kos ieu mah. Ulah ning kakara kalong kos kieu, tangkal kayu gede kecabut ku aing mah. Ayo coba ku sia. Wah, jana muter angin beliun. Angin puyuh muter set, muteran eta kalong. Kalong makin kenceng teh. Tiup deh set. Kalong makin kenceng. Tilu kali, jatahna tilu kali. Set.
tetap kalongan gugurawilan baik balik angin beliun. Waduh hebat jasa si kalong bagian sia angin sepoi ayo dalekeun ku aing nya sia kalong keur mejana bentak kiri tiup ku angin sepoi berem nya nah kakarek sekali niup tiup deh sekali kalong aduh ini biasa cekina angin tigis Masya Allah cek angin sepoi karak 2 kali niup delekeun 3 kali aja 3 kali nya niup guluprak hebat cek angin sepoi aing duh hebat Masya Allah Karim. Baheula Bahrudin waktu kerja di lurah dioyak-oyak teger ku angin topan ku angin beliun barang jadi DPR ditiup ku angin sepoi ngahep-hepnya na. Nah eta mah geus kajeun sama dunia nyana loba angin sepoi-sepoi lah di DPR mah nyaho jasa aing pokoknya nyaho kajeun teh can pernah di dewan nyaho jasa ieu kahirupan dewan, kahirupan pemerintahan nyaho lain nyaho wah jasa geus leuwih teh nyaho berarti kan nah kiai ya Allah ya Rabbi ku angin topan mah sat kencengnya na sampai kerja di cekelan ngaji kadua angin beliun ya tenang keneh we Masya Allah ku duit bupati angin sepoi kiai geus mulai perem padahal mah dibere dengan sabar duit mah Ji si tolol jasa udah ek bae di goblok angin sepoi datang ke kiai hanya sebuah pondok pesantren hanya sebuah majelis taklim hanya sebuah kendaraan demi Golkar, demi Petilu, demi PDI dan lain sebagainya ialah angin sepoi nabrak ka kiai. Ya Allah ya Rabb pondok nu sakitu agrengna santri selesai majelis nu sakitu agrengna pengajianana tutup ilmu nu sakitu lobana nu daek ngadengekeun akibat naon dia akibat angin sepoi-sepoi datang teu karasa ku urang ialah urayan Jalaluddin Rumi. Kurang kadang-kadang sok kieu we macaan kitabna kamari meuli di ditu genep jilid kitabna di Konya begitu kula meuli aya nu nanya kieu tenang di mana nang meuli di mana meulina di dieu emang aya tangkorak sia baru sia maneuleun mancung bae kitabna beuli ieu ge tadina mah moal balik cak KJPD kula mah moal balik kunaon loba jas nu geulis goblok teh coba nyana mah bajung jarah ya nyana mah sana gedean siksaan daripada ganjaran Masya Allah neuleun nu geulis beheran ulah kitu cenah kiai pan kula mah cenah naon ai praktek ngomong ka kura nu di imah geus lambeng goblok teh coba la iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah eta caritaan Imam Jalaluddin Rumi sulusup kajaro hate jahe horeng waliun min auliyaillah bisaan nyeun contoh-contoh teh pohara luar biasa di antara manehanana ucapanana deui aya keledai kan di Uzbekistan di Maroko kamari ningali kemudian di Turki loba keledai teh himar aya himar dipuatan ku nu bogana bodoh nu hiji gandrung sakarung belah katuhu belah kenca supaya saimbang sakarung deui diesian batu krikil supaya saimbang nyana naik di luhur ieu dongeng Imam Jalaluddin Rumi be naik nya kapanggih mun urang mah di dieu doktor atau profesor ilmuwan nyana ngerenkeun eren maneh bodoh kunaon aing geus nanya ieu 2 karung naon asina oh ieu gandrung sakarung ieu kerikil naon sababna ieu make jeung ieu kerikil ieu gandrung abe saimbang ya siapa dasar bodoh
atuh naon salahna gandrung ieu bagi dua, ieu setengah ulah make ieu. Ulah make krikil. Ji bener oge manehnya. Makana jelema mah kudu pinter ceuk teh. Ulah ieu mah ieu sakarung tapi kan ieu guna. Geus ieu. Banon kitu cicikeun. Kuari ieu setengah karung kan mantep. Ja bener maneh. Horeng ilmu teh di mana bae. Geus kaharti ku kaula. Dicicikeun ku nyana. Nu cicikeun setengah karung. Beres lempap. Nyana nanya kanu pinter teh. Kade cek nu bodoh. Ai maneh boga perusahaan ieu sabaraha PT. Teu boga. Lamun henteu beruga perusahaan berarti ieu meureun boga embe atawa himar kuda sabaraha ratus atau ribu. Teu boga hiji jajan cek nya teh. Ke sugan dagangan naon maneh lamun teu boga PT aju teu boga kitu hewan-hewan meureun boga dagangan naon teu boga sama sekali. Cek nya. PT teu boga berarti teu boga perusahaan, ngangon teu boga angon, dagang teu. Meureun duit simpenan loba jasa meureun emas atau duit hati cek nya teu boga. Kuguda harga ieu. Amun aya nu merek kumaha karak dahar, mun nu merek teu dahar. Cak anu bodoh teh maningan aing bodoh. Ieu boga gandrung loba jasa ku aing di bawaan sangkilang aing bodoh. Tadi aing mah sakarung ieu sakarung nu naon krikil, tapi aing mah gablek aing sia boga ilmu tapi teu boga nanaon goblok ini sia. Ini aing mah deuk leumpang sorangan bae mawa kabodohan aing, tapi aing mah mujur bodoh ge. Sia mau pinter tapi cilaka sia mau pinter. Nah eta lamun kurang direnungkeun. Mang Lili ieu sakolana Haji Lili naon dia teu datang ka SMA can. SDG nya teuing baheula mah nyaho lulus henteu. SMP ge wallahu alam, pejabat lain naon lain, tapi hartana loba. Di dieu ye di Cibadak loba jasa nu pinter tapi teu gablek naon. Maningan Haji Lili nu bodoh boga naon, maningan nu pinter teu boga naon. Pilih ku sia. Hayo coba. Tuh kan, maningan ngadeukeutan Haji Lili. Maningan ngadeukeutan Haji Lili, urang teu boga menta. Urang hayang digawe mepeja ka nyana. Kitu kan geunah babarengan jeung nyana. Di akhir bae pangbayarkeun hutang aing. Iya. Etalah Imam Jalaluddin Rumi istimewa luar biasa. Boga kapinteran tapi teu digunakeun kapinteranana sarua jeung bodoh. Percis mun urang ngaji Johar Maknun sarua jeung aya nu dina bet Johar Maknun. Pinter tinggal pinter tapi teu digunakeun elmuna anggap jelema bodoh bae. Bodoh tapi berlaga pinter anggap jelema pinter. Di Cilongok aya dulur kula. Jelemana susah jasa, hina jasa, teu boga ijazah, maca ge teu boga tapi pangsugihna di Cilongok. Kontrakanna ratusan, warung-warungna tanahna nunyana, tapi maca teu bisa. Tapi loba jasa sarjana kuari di Cilongok sarjana, Masya Allah. Dek-deangan sarjana keluaran universitas mana aya, tapi teu boga nanaon. Maningan mana teh coba ieu? Ayo maningan mana? Mantak di akhirat ge, di akhirat cak Imam Jalaluddin Rumi, aya jelema bodoh tapi langsung ke surga, aya jelema pinter tapi ka neraka heula. Nganang mana coba ieu? Di akhirat loba jelema bodoh lantaran bodoh tatanya bae ka kiai, aing mah guruna ieu bae hiji cak cenah. Aing mah guruna teh ieu bae, maksudna hiji teh dina kabeneranana nu ieu nu bener ku aing dek digurukeun, dagang nanya dek naon nanya hatta segala rupa nanya, lain masalah naona kacintaannya na ka guruna cinta ka guruna datangkah ka Kangjeng Nabi di akhiratna boga syafaat dibere syafaat padahal bodoh tapi nyana di akhiratna salamet ka surga. Aya nu pinter di alam dunia na ego ku kapinteranana mung tatanya ka kiai mung tatanya ka ustad pokona baja ilmu aya di aing sagala aya di aing ego ku kapinteranana sanajan pinter cilaka di akhirat. Mantak hiji be jelema asal daek ngaji berarti tatanya ngaji teh ngaranna tatanya ngangsongkeun diri. Mantak ieu urang Cibadak loba jasa nu ka Cilongok eta teh sabarema lain ngaji hayang kapanggih jeung tukang uduk. Jauhan ka tukang uduk jeung jak kula mah. Masalah guys, untung ke tukang uduk urang Cibadak mah. Emang tiba heulana bareng diciptakeun ku Gusti Allah kos kitu masalah gitu. Nu penting di akhirat salamet. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
mun dibacakeun contoh-contoh Imam Jalaluddin Rumi menggelitik ke jero hati luar biasa. Nah, urang dina poe ieu kumpul di dieu dalam rangka walimatul wakirah gunting pita imah nu anyar, mudah-mudahan imah ieu mawa kabarokahan sesuai jeung niatanana dieusina ngeunaheun. Sabenerna mah boga imah mah asal bagus jeung teu boga hutang, jeung urang boga harta teu kudu loba, asal urang butuh aya mantep teh hirup. Mantep eta kos gitu. Urang butuh kendaraan motor aya, butuh kendaraan mobil aya, urang butuh duit 10 juta 100 juta 1 miliar aya, geus teu kudu sugi-sugi kos gitu ge mantep. Tuh sia mah jeung ulah boga hutang hiji we, hirup ulah boga hutang. Kangjeng Nabi nyaritakeun baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bahasa Kangjeng Nabi baiti jannati, imah kaula adalah surga kaula. Tempo kurang imah Kangjeng Nabi ketika dek asup ka bumina mendek berarti kan handap. Masya Allah karim di jerona eueuhna naon iwal ti kamar di jero kamarna ngan sakadar aya palapah korma doang. Nu Kangjeng Nabi lamun gugah kulem di dieuna katingali urut palapah korma, tapi Kangjeng Nabi nyaritakeun baiti jannati. Ya Allah ya Rabb, imah nu sakitu di bawah sederhana RSS, sangat sederhana, di bawah sederhana, tapi Kangjeng Nabi nyaritakeun rumahku adalah surgaku. Horenganan lain terletak pada bangunan nana, horeng terletak pada ruhanina hate nu ngeusina. Kumaha emang Kangjeng Nabi lamun ka bumi langsung Siti Aisyah nyanggakeun nyayagikeun calik ku Siti Aisyah, kadang-kadang mah digibasa digebegah, kadang-kadang Siti Aisyah nyanggakeun cai jeung korma. Indah jasa eta imah kos gitu, padahal mah di bawah sederhana, tapi penghunina horenganan perhunina penghuni surgawi. Tuh indah jasa Masya Allah. Lantaran Siti Aisyah jeung Kangjeng Nabi satu ketika balap lari kan di sisi imah, yuk orang balap lompat, ayo Kangjeng Nabi balap lompat, menang Kangjeng Nabi, wajar. Kangjeng Nabi lalaki gagah, Siti Aisyah mah awewe eleh ge wajar. Menang saminggu balap lompat deh, tapi Siti Aisyah nu menang, bungaheun jasa. Kunaon eta? Berarti silih rojong. Hirup teh sakapeung urang jeung pamajikan dihandap, sakapeung di luhur. Gitulah kahirupan urang ge jeung pamajikan, neng mayahna ayeuna dihandapnya keisuk di luhur. Nah, sakapeung dihandap, sakapeung di luhur. Dina harti kadang-kadang menangkeun lah pamajikan, kadang-kadang urang nu menang. Kos gitulah kahirupan. Nah iyalah ruh imah kos gitu. Jadi lalaki teh ulah sok ego hayang menang sorangan bae. Nanyakeun ka dagang sih ieu rugi atau ulah sok hayang nyaho. Jadi mah bukan urusan di dapur, hayang yang segala rupa hese nyandung aing. Pan jadi nyeri tah kado jadi pamajikan, ya Allah isalah kieu amat. Nanyakeun deui ka geus sabulan teh meureun dagang kadeuleuh aja untung lula bawah mong. Sia pokoknya urusan dagang urusan rugi untung urusan aing. Sia siapa urusan dapur. Kan nyeri. Tapi lamun kieu maka dagang untung teh rugi. Ye ka dieu neng dieu ge. Alhamdulillah ya dagang untung ya neng ya. Minggu iya boga 100 juta cekel ta 50 yang kawin. Lebih nyeri tau mah. Cak kira teh sial jasa laki. Tapi lamun kieu mah kan ngeunaheun, neng, ieu urang kan rumah tangga geus lila ye. Alhamdulillah geus 10 tahun aju mobil geus boga, imah geus boga, segala rupa geus aya. Jasa kieu mah meureunanan ku Allah dibere fadol alhamdulillah. Nah ieu kumaha coba cek neng. Kak nu hebat mah kieu ka kakak mumpung ngora mobil aya dagang keur maju imah ja gede beusi hayang nyandung kula mah ridho biasa tangeunaheun jasa kan kadengena nikmat eta kos gitu ngan moal aya tuh ieu ruhani nya baiti jannati ya Allah ya Rabb rumahku adalah surgaku lain terletak pada materina lain terletak pada imahna tapi terletak pada penghunina. Nu sok kula didongengkeun teh aya hiji jelema boga pamajikan indah jasa bruk-brak boga duit bebeja teu boga duit bebeja nikmat jasa kan hirup kos kitu artina sauyunan
sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi tukang salat cek urang Bandung mah ngeunaheun sauyunan. Nah nyana naik sepeda na reman haju turun ka anak teu karep ngaguling ka sisip seserian ku sabab naon eta ieu ruhani surgawi eueuh sekat antara suami jeung istri dinikmati boga sepeda reman ge indah bae bahkan geus ieu na ge ieu getihan seserian aya urang boga mobil Kijang nu anyar bahkan Fortuner anu anyar AC na ge tapi pamajikanana geus daekeun ngalieu ka dieu bae naik mobil lagi kieu bae deulekeun ka dieu ieu salakina nyupiran teu dideulekeun kieu bae manyun bae eta asa sakitu ti istahar reudang di jero mobil. Nah ieu berarti kan kadeuleuna doang sorga horegana jero mana neraka jahanam. Nah eueuh di Cibadak mah paling gak 1 2 3 4 5 6 7 tak ulah datang ka kos kitu. Gua sok memperhatikan gua lagi lamun naik mobil bar di dia aya dulur di dia dulur sok aya tah batur mah dulur bangsa mamang atau uan sok milu eta sok kieu bae salakina di dieu nyana kieu bae wah bermasalah ya kajen gua kumaha bermasalah pan urang naik mobil mah kieu kan nanya ka ngeunaheun kan iman teu kieu bae sakali ditanya kumaha sebodoh dijebrisa pohara jasa mobil sakitu mewahna mungkin leuwih ti Fortuner, Baby Ben, bisa Lexus tapi horeganan di jero na mah horeng neraka ulah datang ka kos kitu tak kahirupan urang imah nu agreng ieu teh ya geus hebat tapi ciptakeun ku urang suasana surgawi di jero na bruk-brak salaki bebeja ka pamajikan bebeja ka salaki naon bae keluh kesah di imah tangga bebeja nikmat lantaran Allah ngajelaskeun di jerona litaskunu ilayya sakinah horenganan konsina mawaddah warahmah ai mawaddah jeung warahmah teh bruk-brak ulah aya nanaon kan ngeunaheun eta kos kitu imah teh engke ngeunaheun imah tangga teh ngeunaheun lamun urang sauyunan jeung pamajikan udang salakina jam 1 kacai pamajikanna kan neangan deh kamana ieu salaki ternyata salat tahajud Allahu akbar teu kudu dititah pamajikan teh pamajikan kacai deui milu di tukang sholat sunat tahajud Allahu akbar salakina sholat pamajikanna sholat ngan 2 rakaat doang hajud teu kuat pamajikanna ngongkong teu beres pokokna asal tahajud jeung pamajikan moal beres komo urang haju sholat urang sholat di hadapan dipan pamajikan di luhur moal beres ya pamajikan mangahaja ngagoda urang nu tadi narapi ge disingkap-singkapkeun ku nyana teu ulah tahajud kudu bisa kamar udah sok haju ngahaja urang dihandap pamajikan di luhur nyana ge deuleukeun nya coba ku aing sia digoda sia ku aing mulai gagaro lah naon segala rupa aduh sempakna ka deuleur moal beres ya pas asyhadu la ilaha illallah ya dia ngacung di dia ngacung mal itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu mah kula wauh jeung Haji Lili baheula wauh jeung Bahrudin eta mah keur nyarita bae padahal mah Haji Bahrudin ge luar biasa sok bebeja ka kula kaayaan di dewan naon kitu kaberesan jeung kateuberesan nyana mah nyana alhamdulillah lantaran nyana minta doana ka kula siap kula jadi bupati asal izin ti kiai jeung nyana kitu Bahrudin siap bisa menjadi bupati tenang cek nyana teh ge kagunakeun duitna ulah loba omong urang bagi 2 jeung kiai goblok beureut nah ge aya jatah-jatah naon waktu-waktu tersendiri insyaallah urang doakeun bupati urang mudah-mudahan panjang umurna jeung dibere tegar ku Gusti Allah deuk neangan nu kumaha deui lamun bupati urang mah keturunan Habib nyana mah hebat nah dan lain sebagainya adapun kasalahanna tuh loba bae urusan nyana nya neangan nu kumaha deui di dewan aya Haji Bahrudin sakitu mah alhamdulillah artina teu pati loba teuing nu kalaluarna eta mah ustaz saeutik mah biasalah mah teu pati loba teuing nah jeung sajaba-sajabana eueuh deui walti urang marakyat doakeun pamarentah urang khususna Kabupaten Tangerang polisina TNI-na pemerintahna mudah-mudahan dibere kuat jeung tegar ku Gusti Allah dalam rangka nilai kalimatillah nanjirkeun bangsa jeung nagara supaya negara urang tetap kondusif itu kene para kiai-kiaina sakumaha tadi ulah benangku angin spoi-spoi engke peureum hees gagag ulah datang ka kos kitu mudah-mudahan lain teger mah angin topan angin beliun kuat cenah
Mudah-mudahan ustad, santri, ustad, kiai diberi talaleger ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhasil urang kabehan nu kumpul di dieu mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Diberi daek urang ngaji, diberi daek ngamalkeunana jeung aya dina ridho Allah. Wa kadzalika mimman allamnahu lan laika manggono menalam kita saking wong kang ruhisun sadaya huing mandakhala lanjing yaman misra ing negara Mesir min ahlil bait alata saking ahli bait Rasul Imam Ibrahim tawi mastakana Imam Ibrahim bil Imam Zaid al-Madfun kang den kubur kharijal Mautriyah ing dalam jabaning pakuburan Maut. Wa minal lam lahulan ikut setengah saking kang uruing sun sadaya huing mandufina hala dan kubur yaman min ahlil bait alata saking ahli bait Misra dalam negeri Mesir ijma'in kalawan ijma' Sayyidun Nafisah utai Sayyidah Nafisah wa inna maktalapun basine perebutan ya ulama fita'ini gobriha ing dalam nangtukan kuburan Nafisah gula syekhuna ngucasa paguring sun sadaya Sayyidi Ali al-Khawas rahimahullah muga rahmatan huing syekhuna subhanallah wal haqu an hadu fi nabil muraghah lan utawi kal haqiqu satuhuna nafsi Sayyid Nafisah iku dan kubur ya Nafisah ing dalam pakuburan muraghah tujahal gebrain atau hilain syai ing dalam pembeneran kuburoro kang dawa karena ing dalam dadalan bil kurbi min babil qarabah saking laung pakuburan qarabah mayali saking barang kang ngiringi ali yang dingama jami abda tulun ing kuburan kitu ibnu tulun walakin Allah harap dan tetapi daya Nafisah iku lahirin Nafisah fil makanil ladzi hiya filana iku ing dalam panggonan kang upaya Nafisah iku tetep ing dalam waktu iki wa kana tanah Nafisah ta'budullah fi iku ibadah ya Nafisah ing Allah ing dalam makan hal hayatiha ing dalam waktu uripe Nafisah wa kana al Imam Syafi'i lanana sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ganilar bener saking Imam Syafi'i yusalli biha tarawih ku salat Imam Syafi'i biha dalam kitu ing dalam kubur Nafisah Sayyidah kubur Nafisah at-tarawih ing tarawih fi Ramadan dan wafihi dalam makan fata'alakum maka cuman telah bogol buha atine wa balikan dia wakana Imam Syafi'i lana sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu iku salat ya Syafi'i biha kalawan Nafisah at-tarawih ing salat tarawih fi Ramadan dalam Ramadan fi dalam makan wa ta'ala gogol buah makan dalam cuman terapatina Nafisah bihi kalawan Syafi'i dhaharat minhu maka lahir ya Nafisah minhu saking makan wa khatabat ahlal kasfi minhu lan ngahitoban Nafisah ing ahli kasyaf minhu saking makan lanal qabr ladzi huwa babul barzakh kena satuna kubur kang utaya kubur iku lawang barzakh idza nazala fihil mayit tatkala tumurun fihi dalam kubur apa mayit kana hukmuhu man dalapi ciaril ba'd kana apa hukume ya kubur iku ka hukume wong kang ngulurakeun nyaman ing dalam pali di laut Batalatan maka ing dalam balenan yaitu min qaribin muncul yaman saking kang parak kotaratan dan balenan kaum min ba'idin saking kang adoh waqad tafatis sidah lan teman-teman muncul apa sidah Nafisah min hadal maudi saking kila pangoda allati hiya kang uti Nafisah kita tepihi dalam maudi alaning dalam waktu kisuma idza nufiqa fusur kari-kari tatkala den tiup opo songsong wa bu'isa ma fil kubur lan den tangiakeun opo barang kang bu'sira ma fil kubur wa bu'sira lan den tangiakeun opo barang kang dalam kubur talat bakal muncul ya Nafisah minal muraghah saking pagur muraghah minal mahali allazi saking panggonan kang anzaluha nurunakeun iya nas kabeha ing Nafisah al-ghabra ing kubur minhu saking mahal wa bidzalika lariku tetap dalam mazkur jamun bainal aqwal utai ngumpulkeun mantap pirang-pirang qaul walhamdulillahirabbil alamin tajris puji kutung kepada Allah kang mangeranan alam kami nyaritakeun ahli-ahli bait anu dikubur di Mesir kurang geus dicaritakeun sababaraha mimiti Sayyidah Sakinah ukhtil Husain kemudian lain-lain ialah wa kadzalika mimman 'allamnahu
kitu keneh nu dikubur di Mesir. Sim kuring anu nyaho asup ka Mesir min ahlil bait adalah Rasul Imam Ibrahim ibnul Imam Zaid al-Madfunah kharijal Matariyah. Dikubur di luarin kuburan Matariyah. Sirahna hungkul ketika perang kapanggih sirahna hungkul awak teh kapanggih. Masyaallah. Nu memperjuangkeun agama turunan-turunan Kangjeng Nabi tiba heula datang ka ayeuna tegar para habaib. Teu pernah sieun ka paehnya nama lantaran komponenna geus disiapkeun ku Gusti Allah dipanglimaeun perang pisuhada. Wa mimman 'allamnahu tisawareh jelema nu kula nyaho ka eta jelema dikubur min ahlil bait ti ahlil bait bi Mesir bi ijma'in Sayyidah Nafisah iyalah anu rombongan ti dieu waktu ka Mesir zarah Sayyidah Sakinah Sayyidah Nafisah, Masya Allah rame di pakuburanan sengit nu ngarambel sengit aya nu teu ngambel gitu nu ngambel loba aya nu teu ngambel gitu barang ditanya ngambel naon wah geus henteu berarti aya sesengitan di mana wah henteu geus jelas geus berarti henteu jasa geus tabu berarti datang ka ikung-ikukan kitu milu ngambel henteu tuh masalah sih. Akhirnya jana diminyakan sorangan. Oh bener sengit. Atuh nipu diri ya tuh bodoh. Nah, Sayyidah Nafisah. Wa inna makhtalafu ulama pacekcok perebutan dinanangtukeun kuburanana. Cik sawareh ulama ieu, cik sawareh ieu. Qala Syekhuna Sayyidi Aliul Khawas rahimahullah wa aliullah kutub. Wal haq nu bener anaha saenyana Sayyidah Nafisah dufinat dikubur bil Muraghah di pakuburan Muraghah Jahal Gabrain At-Tawilain Syarif pas hareup-hareupan pembenaran dua kuburan panjang Syarif bil kurbi min babil qarafah ya qarafah ya masjid ya syare di dia aya kuburan panjang di dia ku ari geus dibangun masjid mewah ta kuburan Sayyidah Nafisah di dia kebelah dia jalan belah dia kuburan. Urang mah datang belah dia set hareup masuk ka jero. Gede kuburan. Masya Allah rame unggal poe. Sayyidah Nafisah. Masya Allah karim. Miman yali Jami' Ibnu Tulun urang mun nyaritakeun jelema khawariqul adat. Anu bahasa-bahasa hikmahna dirangkum di berbagai kitab aya seorang wali ngaranna Ibnu Tulun di dinya caket. Walakinnaha zaharat fil makan alladhi hiya fihi alan. Tetapi Sayyidah Nafisah teh lahir dina tempat nu kuari. Kaayaan dirina wa kana ta'budullaha fi hala hayatiha. Nyana memang selalu ibadah di dinya tadi tempat nu ayeuna. Pang ibadahan nyana salat, baca Quran, zikir. Sayyidah Nafisah teh di dinya waktu hirupna. Waktu hirup teh di dinya. Wa kana al-Imam Syafi'i radhiyallahu yusalli biha at-tarawih. Selalu salat asal tarawih di masjid eta Imam Syafi'i. Imam Syafi'i teh rada tebih kabelah ditu. Imam Syafi'i mah sareng guruna mimiti Syekh Waqi berangkat ka dieu teh Imam Zakaria kemudian belah dia Imam Syafi'i. Masya Allah. Jadi lamun ka dieu kuari mah tah kaya Sayyidah Nafisah naik mobil. Ngan lamun leumpang ge deukeut. Leumpang cek bahasa dia mah norobos. Jadi henteu kudu ka jalan raya, ka dieu norobos deukeut. Masya Allah. Nah, Imam Syafi'i selalu sholat di dinya. Pas wa khatabat ahlal kasfi minhu. Ya hitoban, mituturan si Sayyidah Nafisah ka ahli-ahli kasyaf ka wali Allah di dinya. Li anal qabr ladzi huwa babul barzakh. Kena satune kubur anu memang jadi lawang barzakh. Idza nazala fihil mait di mana-mana kadinya turun mait kadinya kana hukmu man tadalla fi tiyaril bahr. Hukumna kubur tersebut adalah hukum jelema anu ngulurkeun tanganna dina palidna laut. Mun cerak urang mah ieu mun laut buesat asok ngalambaikeun tangan. Kajauhan oh di dinya. Urang lamun pelataran para aulia Allah teh nyaho. Engke kajauhanana nyana sok ngalambaikeun tangan. Pan cara urang tilok nyaho moal kadeuleu ku mata urang.
Komo ku mata eta mang moal. Oh. Ku ahli-ahli ya. Nah, sebabnya ana selalu memberikan pertolongan. Bataratan tifu min garib. Kadang-kadang nyana muncul ti kadeukeutan, wataratan min baid, kadang-kadang ti jauh. Kumaha anjeunna bae para aulia Allah mah. Kapanggih nyana di permukaan, kapanggih nyana memang di kuburanana, kapanggih nyana di belah dituna kumaha nyana bae. Kadang nyana nu nyamperkeun ka imah urangna. Ya Allah, awalnya begitu. Nah, waqad tabadat Sayyidah Nafisah min hadzal maudi. Pernah muncul Sayyidah Nafisah dina eta tempat nu kuari. Allati hiya fihi al-ana nu tempat kuari pernah muncul nyana. Ku ahli-ahli Allah kadeuleu biasa. Masyaallah. Nah, summa idza nufikha fisur, tuluy engke di mana tiup songsro, wa busira ma fil kubur, diharudang-harudangkeun deui ahli-ahli kubur. Insyaallah Sayyidah Nafisah tala'at minal muragah minal mahalil ladzi abzaluha al-gabr minhu. Bakal keluar ti dinya ti kuburan ayeuna. Geus diyakinkeun ku ahli-ahli Allah dirinya. Nah, jadi kuburan-kuburan para aulia Allah teh kitu batur urang lamun datang ka dinya, loban-loban. Sorangan peuting jam 2. Muncul ini. Sorangan assalamu alayka ya Maulana Hasanuddin. Salam. Wassalam. Balik. Waduh, salamna kenceng amat. Salam. Assalamualaikum ya aulia Allah. Kayak ka urang teh muringkak. Assalamualaikum ya Syekh Maulana geus aya tah set kaambe set. Culak-ceulek urang. Asana aya ya. Sana aya. Mun teu kuat mending balik bae mending balik. Wali kos kitu. Set aya karasa. Diwali di mana bae kos teu maot nya nama. Ya Sayyidah Nafisah anu dikubur di pakuburan Maragah. Setiap urang ka Mesir insyaallah zarah ka Sayyidah Sakinah, Sayyidah Nafisah. Masyaallah dikerumuni orang banyak. Jeung sampai ayeuna ahli-ahli Allah sering manggihan muncul di dieu. Wa fi dzalik jam'un baidal aqwal walhamdulillah kitulah. Tidak urusan nu tadi caritakeun mun ngarangkum ti para ahli-ahli sejarah jeung para ulama-ulama kuburan si Adinya si Bedinya si tinggal urang datang bae ka ditu. Babu asbabil fitan wal mihan wal bala wallahu a'lam.